Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang. Barudak pendak di sang ibu nyata di kelas bahasa Sunda. Ayeuna ibu baris ngabenjer beaskeun atanapi ngajentrekeun ngajelaskeun ngeunaan biantara. Ayeuna terang biantara teh naon? Biantara teh sapertos pidato upami dina bahasa Indonesia mah. Dina biantara teh aya susunanana nu kahiji, aya bubukana, aya eusina, aya oge panutupna. Dina bubuka hidup aya salam bubuka, kalimah bubuka, eusina, kalimah panutup sareng salam panutup. Tak iya cara nyusun biantara. Ibu atuh biantara teh naon hartosna? Hartosna biantara teh nyaeta nyarita, ngomong, ngawangkong, ngocoblak dihareupeun jalma loba atanapi jalma rea. Ibu pami guru upami nuju nerangkeun di kelas eta kalebet biantara teh ibu kalebet sami eta oge kusabab nyarios payuneun jalma loba, aya hiji jalma dipayun, aya audiensina nyaeta murid-muridna. Eta ge biantara bager, tapi biantara teh dibagi dua. Aya biantara formal, aya biantara informal. Nyata biantara resmi sareng biantara teu resmi. Contohna biantara resmi atanapi biantara formal sapertos pasanggiri, lomba-lomba biantara eta kaasup kana bahasa formal. Otomatis dina nyariosna oge kedah bahasa anu resmi atanapi bahasa-bahasa lemes. Nu kadua nyaeta contohna dina rapat, dina persidangan, aya oge dina upacara-upacara. Eta oge resmi bagernya, jadi dina cara nyarios bahasa Sunda lagi kedah merenah. Teras upami anu teu resmina kumaha tuh ibu? Tah, contohna upami ibu nuju di kelas nyarios payunan hidup eta lebet kana biantara anu teu resmi kusabab henteu kalebet dina bahasana bahasa lemas. Janten upami guru anu nyarios di payun haek bahasana teh campuran sanes bahasa anu lemes nu karar itu berarti lebetna kana biantara teu resmi atanapi non formal nya. Teras aya oge dina hiburan, riwangan lembur nu karar itunya panggung hiburan eta oge lebetna kana teu resmi. Tapi lebet kana biantara ibu lebet tapi henteu resmi. Teras tujuan biantara aya tilu nu kahijinya eta persuasif, hartosna ngajakan, mangaruhan. Nu kadua nyaeta informatif, nyaeta mere nyaho, masihan terang, masihan ilmu pangaweruh. Anu katilu terakhir rekreatif, hartosna nyaeta sarana hiburan. Jadi biantara teh aya tilu, aya pikeun mangaruhan batur, ngajakan kana kasayan. Aya deui nu kadua informatif, masihan terang mere nyaho atanapi masihan ilmu pangaweruh anu anyar. Nu katiluna nyaeta rekreatif atanapi sarana hiburan. Tah nu tilu ieu teh ibu contohna kumaha abdi masih kena tengartos. Contohna upami hidup biantara atanapi pidato, haek pidatona teh tentang ceramah Islam. Haek si misalkan ustadna teh nyarioskeun tentang dosa-dosa tobatan nasuha. Terus kahidapna teh langsung ya Allah ieu abdi teh hoyong geura tobat, abdi teh hoyong uihan deui nanti salatna hoyong cenah leres misalkan. Tah eta teh kan jadi ka urangna di ke kapengaruhan nya ku eta cariosan ustad teh. Berarti eta tos mempengaruhi ka urang, eta teh tos berhasil. Tujuan biantara salah sawiosna nyata mempengaruhi audiens atanapi mempengaruhi jalmi nu ngupingkeun eta. Teras salajengna informatif masihan terang. Misalkan ustadna teh nyarioskeun ceramahna teh ngeunaan surga atanapi neraka, yen urang teh bakal kieu mun urang doraka ka indung bakal lebet ka neraka. Tah eta teh kan sami jeung ilmu baru masihan terang. Berarti mere nyaho oge ka urang. Teras aya deui rekreatif atanapi rekreasi hiburan. Tah hiburan di dieu contohna stand up comedy eta oge salah-salah lebet teh biantara nyarios payunan jalma rea kan, tapi tujuanna menghibur atanapi hiburan. Tah eta mah lebetna kana teu resmi. Jadi tiluan ieu teh boh persuasif, boh informatif atanapi hiji deui rekreatif, meskipun eta tujuanna
biantarana resmi atau napi resmi tapi ngandung tilu tujuan ieu tetep eta nanti karena biantara nya. Jantan hidup kadang ngabentenkeun mana biantara nu resmi sareng mana biantara anu teu resmi. Terus ciri-ciri biantara nyata ya hiji nyata komunikasi saarah. Jadi hidup ngan saukur nyarios monologis dipayuneun. Tah kumaha ibu respona? Biasana respona teh ku gogodeg gitu. Atanapi ku unggek. Nuhun. Misalkan ke ustadna teh nyarios sadayana misalkannya yan rukun Islam teh ya 5. Terus murang kali nu sanesna teh ngangguk-ngangguk geuning. Eta teh responnya. Respon pikeun biantara. Terus aya deui biantara anu responna teh seuri atawa body language. Body language atanapi bahasa tubuh. Bahasa tubuh teh nyata bahasa awak. Contohna ku unggep, gogodeg, keprok. Nah, eta ge bahasa awaknya. Tah eta bisa disebut body language. Da mau mungkin lamun misalkeun ustad atanapi anu nyarios di payun ku urang direspon langsung ku cariosan. Eta teh teu sopan bageurnya. Terus salajengna nyaeta aya unsur-unsur biantara nya. Diwangun ku bubuka, eusi sareng panutup. Dina bagian eusi nyata nyebrehkeun tujuan biantara tadi. Nyaeta nu tadi teh nu tilu teh nya persuasif, informatif, tanapi rekreatif. Sareng saupama eksterna tanapi di luar biantara teh aya pembicara anu nyariosna. Terus aya pendengarna nyata audiens anu ngupingkeunana. Jadi aya tilu. Aya nu nyarios, aya eusi materi, aya anu ngupingkeun. Eta dina bagian luarna tapi ekstern. Jadi unsur-unsur biantara teh dina bagian dalamnya atanapi dina unsur interna tilu. Dina eusina teh bubuka, eusi panutup. Upabi dina ekstern bagian luarna nyaeta aya pembicara, pendengar, jeung eusi materi anu dicarioskeun ku pembicara ka audiens. Nya kartos pangintennya. Terus teknik biantara atanapi metode biantara nu digunakeun seueur bageurnya. Aya memoriter, aya manuskrip, aya impromptu, sareng aya ekstemporan. Jadi aya 4. Ibu naon wae teh abi mah teu ngartos. Oke, urang lanjut deui nya. Nu kahiji nyata memoriter anu diapalkeun. Jadi cara metode teh cara nepikeun biantara ka audiens atanapi ka pendengar ku cara ngapalkeun. Contoh misalkan ibu di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja sinareng puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat sinareng salam hayu urang sami-sami supados ngocor ngagolontor ka junjunan alam yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macakeun shalawat maksudnya. Tah eta teh lebetna kana diapalkeun jadi teu ningali teks disebutna memoriter. Salajengna nyaeta aya manuskrip. Tah manuskrip mah ningali kana naskah nya. Contohna Bapak Presiden atanapi Bapak Bupati anu pidatona teh nganggo naskah nya. Nah ibu nu nanggo naskah sareng diapalkeun sami wae gitu esensina sami. Cuman panginten benten cara penyampaianana. Upami anu dina damel naskah mah panginten supados leres janten teu lepat gitu. Dina mungkin nyarioskeun teu hilap-hilapan. Janten nganggo manuskrip. Teu lepat sama sami wae. Tiasa wae. Terus salajengna nyaeta aya tadi teh ekstemporan. Talamun ekstemporan, pami ekstemporan mah nyaeta maca gurat badagna hungkul ditulis poin-poinna. Contoh hidup teh ibu abi mah da sok hilapan, janten teh ditulis di dia nomor 1 tentang naon, nomor 2 tentang naon, nomor 3 4 5 tentang naon. Tah ditulis abi mah Bu, janten ke pas nyarios teh ditiron di dieu misalkeun nya. Hadirin rahimakumullah. Hilap deui urang teh. Nu heula salit kieu deui. Tah eta disebutna ekstemporan tanapi ditulis poin-poin hungkul dina panangan atanapi dina secari kertas. Salajengna nyaeta aya impromptu atanapi impromptu teh nyata ngadadak. Jadi hidup tanpa persiapan naon atos ku ibu misalkan di piwarang kapayun. Contohna Denis kapayun nyarioskeun biantara
temana tentang kebersihan. Kan Denis teh acan persiapan naon ya, teh acan ngapalkeun teh acan naon. Tapi da Denis teh jeniusnya pinter, jeung tos biasa nyarios payunan batur. Jeung pede we ka payun nyarios we gitu. Tadi sebutnya impromptu tapi ngadadak. Anu bahaya mah lamun hidup jarang nyarios di payun jeung materina kirang, he hidup teh nyarios ngadadak di payun, kabayangnya teh kumaha di payun. Sigara teh dihitung hamungna aya sabarajinya. Tah mata hidup dina biantara mah metode-metode anu digunakeun opat ieu teh kedah saluyu sareng kamampuh nyalira. Da ibu abi mah dina memori terna kirang, dinten abi mah bade manuskrip we bade diapalkeun. Bade ditulis we, misalkan tinggal kana teks teu jadi masalah teu naon. Dina masalah metode penyampaian mah ku ibu moal pati diatakeun nu penting hidup penguasaan materi pas dina nyariosna lancar tanpa aa sareng am engke ditulis nya. Tah engke nu ge hidup aya praktek maca biantara divideokeun dikirim kana WA grup nya. Eta mah terserah bade temana tentang naon, nu penting ku ibu mah di tesna nyata mimik wajahna atanapi raut mukana, cara penyampaianana eta mah telangkung bade opat metode tadi teu ku ibu teu di bermasalahkeun. Nu penting mah mimik wajahnya. Salajengna nyaeta ngeunaan di dieu aya cara nyusun biantara nu kahiji kedah aya salam bubuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah biasana biantara dina pidato sok kitu. Mun pidato dangdut pidato biantara nu misalkan pembawa acara dangdut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasana sok kitu nya. Dina lagam-lagam dina salam sok benten-benten cara nyampaikeun lagamna teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah eta mah biasana murang kali alit. Matak hidup kedah tiasa ngabentenkeun. Hidup kan anu tos SMA, janten cara nyarioskeun biantara dina salamna kedah anu elegan gitu tah. Jadi entong anu budak leutik-leutik nya soalnya hidup tos SMA gitu benten deui. Salajengna nyata aya kalimah bubuka. Biasana kalimah bubuka nandakeun nyaeta puja-puji ka Allah Subhanahu wa taala, sareng shalawat sinau salam ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta mah upami diantara dina ceramah. Tah anu ku ibu dites engkin dina praktek maca biantarana hidup teu kedah nu ceramah wae, pami hidup bade pidato dina perpisahan, bade pidato dina naon wae, teu kedah langsung aya mukadimahan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, teu kedah ya etan oge, eta mah teu langkung. Mangga hidup tiasa ningalan dina Google searching tanah hidup ngadamel nyalira, teu dipermasalahkeun, nu penting hidup nonton mina teh dites biantara ku ibu. Mimik wajahna itu yang nu di nanti anu ditilai ku ibu nya. Jantan masalah hidup bade searching bade ngadamel ku ibu teu jantan masalah. Salajengna nyata ya eusi, tah eusi biasana hadirin rahimakumullah di awal katana kudu kitu. Kalimah panutup, sami kalimah panutup biasana sok ditutup ku kalimah anu menarik, nyata aya sisindiranana atanapi aya babasan paribasana. Saninten buah saninten sok anu kitu nya. Mawa obor sisikulah disusukan ayah hurang, kota Bogor lemah endah, kota paninengan urang. Tuh janten aya hal anu menarik kitu nu dicandakna dina akhir kalimah tanapi dina kalimah panutupna. Salajengna aya salam panutup nyata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah biasana hidup dina penyampaian salam bahwa eta salam bubuka sareng salam panutup sok beda-beda cara penyampaianna tah eta anu menarikna teh. Hidup kedah tiasa kumaha carana anu ngupingkeun eta biantaran teu tunduh kitu. Biasana lamun anu barobok kitu teh mah eta tarunduheun di sarare we akhir namanya. Pas urang beres biantara itu nembe gugah kitu Aaron cenah. Mata hidup dina nyarios penyampaian biantara kedah anu menarik. Cara penyampaianna maksudna anu menarik gitu. Salajengna nyata aya sababaraha hal anu bisa dilakukeun ku urang sangkan urang tiasa nepikeun biantara hareupeun umum. Eta nu kahiji loba maca. Tah dina loba maca ieu teh hidup
eta teh nambahan ilmu pangawaruh urang karena eta nanti diantara jadi orang pas nyarios di payun teh terus terkuasai materi teh ngalering dulu gitu jantan masalah di biantara mah nu penting hidup masih nyambung menarik terus kakupingku audiensna menyenangkan gitu. Nu kadua nyata ulah era tatanya jadi hilap kudu mineng tataros kudu mineng cumarios ulah bodoh katotoloyoh kedah bodoh alewoh hartos nate ongko urang teh teu apal tapi mineng tatanya jadi urang teh terang entong urang teh teu apal cicing we ceneluk di kamar misalkannya ada teh era ting kumaha teh tak kedah nama hidup teh nyarios naros lamun urang teu tiasa nya jadi ulah era tatanya anu era tatanya mah sesat di jalan saladengnya nyata miluan organisasi di sekolah atau di luar sekolah tak biasana jalmi anu ngiring sok ngiring organisasi sareng anu teu ngiring organisasi kadang sok benten dina cara nyarios nate anu ngiring organisasi mah biasana sok terlatih gitu soalnya anjeunna minang nyarios di payunan batur jadi PD na tinggi luhur PD na salajengna nyaeta aktif dina acara sawala teh maksudna diskusi jadi hidup teh aktif dina diskusi naon we budak abi mah misalkan isin tara diskusi nu kari itu abi sok tara diajakan da si neng kasep geulis tontok leno asa geboy dina acara diskusi kitu teh lama hidup isin ngadehem oge teh asup diskusi contohnya itu nuju nyarios duaan ieu teh ngagosipkeun batur kieu ngagosip eta ge diskusi asup nanya contohna tadi geus asup diskusi lamun hiji isin ku nyariosna oke kita si jalmi anu di deheman teh bakal ngalieur aya naon tuh jadi we itu jadi asup tah jadi diskusi keneh akhirna mah lebat weh gitu tong isin terus aktif lamun keur diajar di kelas ngajawab pananya guru atau babaturan tah jadi kedah aktif di kelas upami misalkan guru nyarios neng jawab iya si neng atanapi si anak teh nyarios nanti aktif ngajawab gitu ngacung entong isin jeung ibu masuk fleksibelnya terus presentasi di kelas atau di hareupeun babaturan tah jadi hidup kedah latihan diajar nyarios di payunan rerencangan di payunan kaca atanapi hidup ngeunteung sabari cumarios berarti urang teh lamun keur camurut kieu berarti lamun nuju seuri kieu berarti urang teh geulis pede biasanya tadina pede eta teh hidup bakal biantara oge sae soalnya biantara mah nu kahiji nu diunggulkeun teh nyata pede percaya diri lamun hidup tos pede mah babari ka ditu na oge ngaleringi dulu ge jadi tapi dina cariosanana kedah diperhatioskeun kedah bahasa Sunda anu merenah upami resmi kecuali nu teu resminya salajengna nyata hal-hal anu kudu diperhatikeun dina biantara nu kahiji vokal sora orang kudu bentres nyebut a i u e o a i u e o assalamualaikum assalamualaikum tuh jadi beda hartina oge engkena teh jadi kedah bentres kabayangnya lamun urang nyarios di payunan batur si sora teh teu bentres teu jelas beureun kan ngupingkeun lagi jadi salah kaprah jadi salah paham jadi kedah jelas nyarioskeun nanya salajengna lentong jeung wirahmana merenah lentong teh nyaeta nadana lentong teh dina cariosanana contohna kieu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tah tinggi rendahna sora eta teh lagam lentong contoh wirahma teh irama merenah teh enakeun ka kupingna ku anu audiens puja sinareng puji hayu urang sanggakeun ka Allah wa Rabbul Izzati sholawat sinareng salam mugia ngocor ngagolontor ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh kan tata aya lentongna enakeun wirahmana coba mun teu aya lentongan hai gancang puja sidang puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati sholawat sidang samu mugia ngocor ngagolontor ka junjunan alam nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
gancang teuing oge da ngarepek da moal ka kuping mah enakeun atuh meureunnya bager mata kedah enakeun dina lentong sareng wirahmana ya. Salajengna nyaeta kudu nyunda teh lain saukur dina cariosan, dina sikap ge nyunda, dina acuk nyunda, pokona mah sagala Sunda jadi enakeun pas katinggalna. Salajengna nyaeta henteu teugeg atawa di aleu-aleu teuing, teu gancang teuing jeung teu acad teuing. Maksudna teugeg di dieu teh jiga nu sombong nyariosna teh teugeg luhur nya cariosanana. Mana rek mana tah eta disebutna teugeg nya. Jadi cariosanna teh kedah haluan, enakeun, ramah, tentram, tumaninah, istiqomah. Pokona mah enakeun nya. Entong katingali urang sombong jeung teugeg gitu. Teras nyaeta di dieu ulah gancang teuing ngarepek jiga ibu tadi. Ulah acad teuing, lendo teuing ge ulah. Puja sinareng puji urang sanggakeun ka Allah. Irha ieu teh rengsena meureun kaburu kalabur mantennya tamata kedah halon di dinya teh sedeng teu gancang teuing teu alon teuing. Salajengna nyaeta kudu miboga pangaweruh anu jembar teh anu lega pangpangna patali jeung materi acara anu di MC-anana katut nurek ngeusian eta acara boh jalma boh kasenian atawa liana. Tah maksudna di dia hidup kudu jembar ilmu pangaweruhna intina mah kudu hidup teh kudu mineng maca. Lamun hidup mineng maca bae eta dina internet bae eta dina buku insyaallah kapayuna ge hidup ilmu mah teu berat dibabawa. Pasti bakal kapake nya rek di mana wae oge hidup cicing pasti bakal kapake. Beda jeung harta banda, beda jeung duit misalkan 5 miliar sakarung dibawa ka itu ka dieu, lamun anu ningalikeun atawa nepi aya nu dirampok beak. Tapi ilmu mah hese bakal tetep nerapnya. Mata kudu mineng maca. Salajengna nyata kudu pinter ngareka bahasa anu orisinil. Jadi teu dibuat-buat intina mah bener-bener urang teh natural nyariosna teh. Da katingali atuh bagernya lamun nyarios anu dibuat-buat jeung nyarios anu orisinil katingali pisan. Teras kudu pinter, kudu miboga sikap anu hade, tata krama, paroman, gerak-gerik liana. Paroman teh mimik wajah, paroman cek urang mah ekspresi wajahna. Teras mibanda rasa humor, sense of humor. Itu bisa bahasa Inggrisnya. Sense of humor nyata nu luhur utamana dina acara-acara nu sifatna hiburan pikeun ngahirupkeun suasana. Mata hidup lamun hidup biantara mun bisa mah selipkeun humor. Lamun hidup biantara hungkul tanpa aya humor, engke anu ngupingkeun oge jadi bosen. Terus anjeunna teh aya nu sare kerek, aya nu kumaha, anu ka WC heula kumaha da jajan. Jadi henteu merhatikeun ka urang nya. Jadi intina mah urang teh kudu miboga rasa humor. Boda abi mah teu tiasa ngahumor kumaha atuh nya geus tong lila teuing we atuh diantarana. Dalam lila teuing bosan batur oge ngupingkeunana nya. Salajengna nyaeta persiapan biantara nu kahiji naskah biantara. Nah make naskah atawa tanpa naskahnya intina mah kudu aya naskahna. Nu kadua nangtukeun temana. Tah urang teh temana teh tentang naon? Nah kebersihan, nah tentang kriminal misalkan politik, agama, budaya, sosial, ekonomi. Teras geus kacangkem materi biantara nu ditepikeun, berarti hidup kudu geus kacangkem. Jadi maksudna geus terkuasai materina teh nya. Apal kana situasi jeung kondisi tempat, tingali kondisi tempatna, situasina kumaha. Lamun situasi kondisi tempatna teh seueur murang kalih, berarti cariosan urang teu kengeng kasar. Intina kedah lemes. Tingali lamun misalkan seueur anu darewasa, seueur ibu-ibu tenapi bapak-bapak teu sawios cariosanana jadi campur aduk jiga Ustaz Jujun Junaidi kan eta sae. Jadi aya pamanisna. Eta mah kan tiasa anu dewasa mah tiasa ngabentenkeun nya intina mah mana anu lepat mana anu leres, janten negatifna dipicieun, positifna dicandak. Tapi benten pamimurang kalih mah. Soalna murang kalih mah dina pemikiranana naon anu di kuping ku anjeunna pasti direkam gitu. Mata hidup kedah ningali situasi kondisi tempat anu dicarioskeun di eta tempat biantara teh. Salajengna nyaeta apal tu tamuna saha wae. Nah tamuna teh aya bupati, nah tamuna teh
aya guru atanapi ku rencangan hungkul berarti bahasa urang kena disaimbangkeun sareng pendengarna audiensna saha. Teras sehat jasmani jeung rohani, berarti kudah sehat jasmani jeung rohani otomatis satu bagernya. Kabayang lamun hidup biantara henteu sehat jasmani jeung rohanina, piraku atuh meureun biantara bororah biantara ibu gugah tina tempat tidur ge cara rangkeuh nyeri nya, jadi intina mah kudu sehat gitu. Jeung da piraku anu gelo maca biantara mana teh kumaha nya. Teras jenis-jenis atau napi rupa-rupa biantara tina sifat si biantarana bisa dibedakan jadi genep. Aya genep berarti ya. Nu kahiji nyaeta biantara bubuka. Nyaeta biantara singget anu dibawakeun ku pamaca acara atau MC. Nah biasana hayu urang buka ieu acara ku bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Tadi lebet karena biantara bubuka. Jadi singkat, biasanya suku MC. Nu kadua nyata biantara pengarahan, nyata pidato pikeun ngarahkeun dina hiji pasemon teh pertemuan. Jadi diarahkeun pidato teh pikeun ngarahkeun dina perjamuan, contohna di nu hajatan. Mangga bapak-bapak ibu-ibu nu bapak pengalihna pindah di dieu, bu calikna nu ibu-ibu calikna palih dieu. Mangga dipisah nyantong sarajengan social distancing nuju covid. Ta biasana eta aya dina hajatan. Teras biantara pangbagea, tapi dina pangarahan ieu maksudna hajatan teh lain hajatan anu dina nikah nu kali teh nya. Dina hajatan di dieu teh maksudna acara gebiar naon wae kitu. Biantara pangbagea nya eta mangrupa biantara anu ditepikeun dina hiji acara kagiatan atau kajadian nu tangtu anu bisa dipigawe ku sawatara teh sababaraha nya. Sababaraha urang jeung waktu wayahna kumaha anu kawatesan secara gonta-ganti. Ta ieu mah biasana acara-acara sambutannya kan sambutan sok gonta-ganti. Mangga sambutan ti kepala sekolah, mangga sambutan ti ketua panitia, kan gonta-ganti. Acara pangbagean naon wae, misalkan memperingati hari ibu, mieling poe indung, atau napi memperingati Agustusan gitu. Salajengna biantara peresmian nyata ngaresmikeun, contohna anu aya gedung anyar misalkan bade diresmikeun, sakola anyar bade diresmikeun nganggo pita digunting eta biasana serius gunting tah biasana eta acara-acara anu peresmian. Teras biantara laporannya eta biantara nu eusina ngalaporkeun hiji pancen teh tugas atawa kagiatan. Tah biasana biantara laporan ieu nu tadi teh dina sambutan. Contohna ketua panitia ngalaporkeun hasil acara ieu kumaha, persiapanna kumaha. Teras biantara pertanggungjawabannya eta biantara anu eusina hiji laporan pertanggungjawaban. Biasana dina pertanggungjawaban dina eskul geuninnya sok aya biantara nanggung jawabkeun gitu. Serah terima jabatan eta ge aya biantara pertanggungjawabannya. Anu sok ngiringan organisasi tanapi eskul mah pasti terang. Tah kitu paintennya barudak kanggo dinten ayeuna. Ibu moal panjang-panjang teh da geus panjang nih hampir 30 menit. Ngeunaan penjelasan tanapi ngabenjer beaskeun ngeunaan biantara tadi. Aduh hapuntennya beli jelemotan ibu teh nuju salesma. Salajengna barudak bager dontok lenok pinak jinggo asoy ge boy. Aya tugas ti ibu nyaeta hidup ngadamel biantara karya nyalira. Eta mah referensina bebas bade tina Google, bade tina YouTube. Nu penting eta bahasa nyalira di maksudna teh dipadu-padankeun jadi bahasa sorangan gitu. Dina Google dina YouTube mah tanapi dina searching kitu mah eta mah sok referensi nah hungkul. Nu kahiji kedah aya bubuka, nu kadua aya eusi, nu katilu aya panutupnya. Intina mah eta terserah lah, bebas bade temana naon wae, teras bade judulna naon wae, tamak telangkung hidup. Ibu mah nganilaina tina mimik wajah, kepedean, pede teh hidup nyarios gitu. Da kieu mah kan teu di payunan jalma rea nya tapi di payunan kamera gitu. Jadi hidup insyaallah pede jiga nyarios di cermin gitu nya dina eunteung. Teras dina bahasana jadi aya 3 penilaianna teh. Kahiji tadi naon? Leres. Nyaeta mimik wajah atanapi
ralaina. Nu katilu tadi naon? Nah, leres. Nyaeta kepedean, pede teu nyariosna, tapi aeuna. Nu katilu naon tadi? Bahasana kedah nyunda merenah gitu. Ya, terus menarik intina mah. Tah eta panginten ibu videona di share dina naon tiasa WA grup upami dina e-learning teh tiasa berarti via WA grupnya dikirim ke ibu. Terus upami dina kognitif nama mungkin aya tugas kuisnya kayak ku ibu di share di e-learning. Terus upami dina praktek nama hidup ngadamel praktek video biantara teh tadinya kitu panginten bagernya kanggo dinten ayeuna hapunten bilih seueur kalepatan, hapunten oge ibu bilih gancang teh nyariosna. Da ibu memang nyariosna sok gancang beurangnya jadi asa kumaha geus. Ya, kitu panginten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lujeng tepang deui kanggo mingun payun.